Kok konser ya bila mata tertuju pada ngaji dulu apa bapak-bapak caranya tak sama menggoda kendalikan jangan jangan lagi kangwase biarkan saja biar duduk dengan tenang senyum di luar lagi senyum dari kamu bareng kalau dia senyum tandanya hatinya mau kuda yang mana edan penting nah mani GGT nya usaha teh ibu kartes ya neng di dia cung anu rada keluar ti desa ngacung nu masanan anu di luar desa aya teh dia pertahankeun maaf abi ge 2015 ngadegeun pasantren teh kurtiluan we dua awak hiji ayeuna tos aya 127 tadi teh alasan kan mingon ayeuna subuh bari ka Pangandaran alhamdulillah tos ujian eta abi dipikir-pikir nya Bu orang lembur mah cek abi mah asep sabenerna ya justru nu kudu loba sade teh lain ti luar urang lembur dan kete beureun bakal mimpi lembur sorangan beres teh tapi urang mah bangga teh di mana pasantren oh Jakarta di mana Bu di Kebumen da atuh da budak teh bakal balik ka lembur eta mah tah ieu Bu pasantren teh budak teh sabab di abi ge ayeuna mah batas ngaji teh nepi ka kelas 6 SD SMP mah SD kok salah ada nya amin udah mimiti nanti dia halo Gusti ya abi di Manonjaya teh lain menang hayang mun kudu jujur dipaksa kompun biang galak pun bapak nu bagan ama santren alim Bang budung tapi lo budung we loba eta komo pas tengahna gambar pas subuh dan saya terbetah kalaman ku abi kan pun biang galak sok teh mas santren mau lihat aku anak ku mama mah ulang abi berarti orang dihapus tina kakak ini mas santren ka Manonjaya teh ka mana-mana gua mas santren 2006 keluar 2014 nikah teh 15 ke usia 22 tahun alhamdulillah presiden kabeakeun awewe bola kamu kan goreng mah era korek mah halo ibu halo uang lanjut dia cerita teh juga cerita tapi ayah hikmah berangkat masa teh kebetulan can ayah HP hese nelpon teh jadi bola mah HP teh juga maledog eta teh ucing paling bola mah anu naon HP anu aya dia anjing nu eta kok eta ieu nama atuh Pak nu mas santren ayeuna mah gogodana leuwih badan sabab aya Android jeung smartphone jeung cepopon eta laras gitu laras datang ke pesantren abi teh hayang ka pangunggi teh bu perjuangan teh 8 tahun setengah dipaksa ku kolotong kaluar ti pesantren eta ujian pertama inget keneh salat teh pangharusna di tukang santri 3.000 ceurik inget ka ieu mah kabeneran keur ada nu ngeunaheun teh nu ngalaman masa teh pasti we kalama Allahu akbar ingat kana lawang pantok ingat ka kamar ingat ka inu komo pas berangkat teh mama teh ceurik kok nyarek atuh diceurik da dengarkeun keur pun biang mah henteu abi mah diantarkeun ku pun bapak unggul da bisi ogoh nah ingat eta rai keur lucuna teh kasep da moe abi teh nah apa pas di itu tengah genggeik ceurik hayang ka mama hayang ka bapak eta lebayna harita hek mun keur dikobong teh betah disamat ku pengurus baru ditarik jebelah teh kunaon cepong udah repeh begitu tahu era hari tadi pelongkeun jelema ribuan teh dihareup urang teh keur pas salat maghrib dah sholat ieu
dan umur 11 tahun can balik terus aku mau bener budak itu dibawa ke pengurus teh bagi dua aya nu leuleuh nu nyarekan tan keul teh nu nyarekan cari woi yang kamu mah atuh ya mah mau lapar teh bae bae bukan bae yang balik eta tanikna ceuy maknya tabatahi duit loba mau yang balik dibalik ke pengurus teh nu keuleuh dibalik udah ke apa jalannya itu bu astagfirullahaladzim 3 minggu edan atuh pas kali itu nama bisa nyumput di WC ceri kan bisa nyumput api-api nah lila modal teh mang kelak cinta cantik padahal murah teh ngomongin kayak iya sorban ini inget ngalaman hayang kieu teh baheula teh can diajar pidato baheula mah geus yang ngomong teh 1 menit ge sok cobaan bapak setengah jam di dia urang teh menang paeulkeun teh nyebut wabillahi taufik ge baheula wabillahi taifok bae nyebut kakdat ke kakdut astagfirullah juga nu baheula teh di udang keur diajak lumaya mabis sekolah daroting sayur rayo geus ngacapek matakan perjuangan teh hese ibu ge kudu kitu abdi pun anak di SD kene umur 7 tahun di pasantrenkeun di Huda 2 Bayasari aya ku tega ustad baik papisah sementara daripada papisah salilana di akhirat betul tuh sabab 2 buan melang teh HP pergaulan HP mau cepat ujang mau pantai jeung pangandaran teh sajam ke pangandaran Allah karim eta teh arak teh geus dina kulkas lagi minuman geus naon menang di dieu meuleung atuh sarieun teh mataknya bener cek tadi jeung roti dulu kapilan cek tuh kasieun Gusti naon tuh bila ini sok uang Bandungan kurang sadena tong berat sabelah urang mah boga keyakinan HP teh ya bu abi kita boga tuh bisa ya ustaz kan HP boga itu naon tipon itu nang meuli maksakeun itu HP teh manfaat dipakai anu ngulem aya dipake salingkuh mah pada raka terus boga pamajikan nelpon di kamar tuh halo bebeng manya bebeng congek palingan aya laguna asup sakola teu parugu alak barudak bekiripu diwara hese loba kana HP dititah salat berjamaah da kalah ngajedog di imah mung mah santren sibuk ku game online arek kumaha nasib anak bangsa nu ayeuna tara sakola belajar tara kabayang bodona jeng jeng kumenangi oke hafalnya udah siar musibah sumping kalah kagoblah nah aparat takilun wakalan sih diberi modern teh datang musibah sumping kadahe seeling gunung pas meletus ngadon update status gunung bitu tidak istighfar dipotong sih tuh hai guys galunggung bucat guys nah jadi gelo buka apa sih jadi tuh gudung gak pendek sorangan komawe mah nah jadi gelo buka apa karasa oyakna gempa kalah nyieun status WA aya gempa teh sia teh kabur nyieun status dunia goyang dumang ningal imah kaduru nyieun status Facebook ngalongok nu gering di video streaming pamajikan gering kalau dipoto cekrek dan nyebar atuh sakuningan pamajikanana mun taber nah untuk bila ini mata bukan cinayu ayeuna urang sing sadar budak balikeun nu nya ka Kangjeng Nabi urang nya ka budakna pasantren berarti Allah paingan buka di dieu qasidah aya keneh teh teu aya teh kudu eta teh qasidah teh budaya Indonesia budaya religi anu luar biasa memeh aya cerawis teh qasidah heula enon marawis ingat bala ke zaman tepak tilu teh geuning tang 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 tumpak ping ping bondang tumpak ping ping bala ingat ke abi box bagian kecerek bala teh anu sok lomba di laguna teh hasil anu ya Robbi balik salana eta
nah gitu joya nanti gini Rasidang terlalu bakil lagu ayah iya lagu teh dakwah ayah nilai nerangkan hadis di Al-Quran naon tingali paingan cek Nabi sayati ala ummati zamanun layab kodinum ila ismu angke mah datang Islam teh kul ngarana wong ayah dina lagu eta tahun 2000 tahun harapan yang penuh tantangan dan ngacedok wae ieu mah dia yang penuh tantangan dan mencemaskan wahai pemuda dan para remaja kalau guna teh ayo terang teh ayo siapkan dirimu laguna teh siapkan dirimu siap ilmu siap apa geuning siap iman siap eta baheula inget ke qasidah lu nyanyi teh cetik inget kana teh tahun 2000 kerja serba mesin berjalan berlari menggunakan mesin modern aja namanya manusia tidur berkawan mesin makan dan minum dilayani sungguh mengagumkan tahun 2 memang segala guna komputer segala ayat tapi namun demikian penuh tantangan eta cek lagu penduduk makin banyak sawah ladang menyempit mencari nafkah makin tenaga manusia banyak diganti mesin pengangguran ya Paul bakata mingkas bidi cabut barokahna sabab pinter hungkul tapi eueuh ilmu agam naudzubillah ini kudu apa lagu-lagu Islam itu apa teh tahu bila ingin melihat ikan aing ge tenangkan dulu airnya semuanya ikut pokok konser ya bila mata tertuju pada ngacedok geula bapak-bapak caranya tak sama menggoda kendalikan jangan jangan lagi kangwase biarkan saja biar duduk dengan tenang senyum di luar lagi senyum dari kamu bareng kalau dia senyum tandanya hatinya mau kuda yang mana edan ya pentingnya nah halo dibuka kahartos ieu teh inti nama budak pasantren ibu kudu daek ngaj hadis nama geus udah muludan mau jauh hadisna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dina di rasul teh uswah hasanah da ayeuna urang rek nuturkeun rasul kumaha teu ngaji nya teh laqad manallahu lil mu'minina idbasa fim rasulah ayeuna mun urang hayang apal nugra rasul kumaha ngaji urang mah kur dongeng hungkul tapi teu ngaji bohong mika cinta ka rasul teh bohong ayeuna kieu apakah HP ngahalangan karena ibadah teu kumaha jelemana leres teh contoh ya HP teh meunang pelongkeun ka budak sina ningali film nu manfaat contoh ibu film Upin Ipin teh sae teh sok di keur puasa aya batasan teh sae sok si Upin jeung si Ipin gawena teh kana kipas sok si Upin itu nya geuning datang ka ros Upin jangan macam tuh tong gitu Upin bisa asup angin mah teh cek budak teh mama tinggal itu dicarekan Upin gitu mana ya tong gitu bisa asup angin kan jadi ilmu nempuh HP nya tuh dina YouTube teh halo atau film Upin teh loba si Upin si Jadid si Piji si Mail si Ehsan si Susanti nya si Nenek nu anya Susanti teman banyak muda teh kan anak banyak susah jangan tutup warung teh kan ya ibu geus si Upin teh halus sok si Upin si eta jelema cetrek wae ngagokan ieu satu sete ai kau udah sampai tadi mana
Tadi asal bagang gua tadi aliran dia. Itu mah ya hirup. Kali ibu, Upin Ipin teh sok si Upin mau mobilan teh mobil butut digugusur. Tapi si Jarjit yang si Esan mobilnya kuremot. Si Jarjit pada bongar da turunan India. 1 2 3 belum berlari. Saya sangat senang tuh kan. 15. Nah itu sering anggap si Jarjit kan. Contoh atau si Esan mobilnya 2 mamah kunawan cek budak teh kenapa Upin mau mobilnya teh digugusur tapi Esan mobilnya kuremot ujang tuturkeun Upin mada teh gaduh ibu Rama konaa ujang maka kudu kitu tuh budak teh jadi miluan teh meuli mobilan da si Upin konaa mobilnya digugusur da butut elge nempo atawa nu saya teh naon nya bilang anu kana sepeda ngapung teh naon si Upin si Pak ini kudu nempo bilang eta berarti osok ngareret saja kumaya tuh cuy ya film sisi teh HD budak teh mun nempo film eta geus gedena teh bakal jadi penolong da loba pan budak teh boga HP teh ditolong anu tabrakan teh dipoto ku setan di video teh ditulungan ieu jadi film sisi teh luar biasa budak bakal jadi penolong ngan keheul film si eta teh kasih ladusi ngabin kunaon selalu sih ngajedog wae ongko polisi cina tapi nyobaannya tadi urang ke pasar eta di Tasik di kota meuli sepeda ngapung eueuh cobaan diapungkeun dina genteng da labu kana cubluk kan film si Sipate sae budak bakal jadi penolong cek si Sipate jangan panggil aku anak bangun luar biasa halo ibu halo punten pak kan esok ningali jadinya ada penyambung kan bahaya anu teh diulang deui ge kemana capek ngomong ini halo ibu halo teraskan ya teh iya mah kenyontoh anu HD sekolah anu pika ku HP teh jadi pokok kana ngaji laras gitu contoh naon ngan HP teh tah Tom Jerry ulah anu ucing jeung beurit ulah sok ditayang gede padahal geus maot nyiptakeun ulah budak teh bakal pasnya di kamar teh da ucing jeung beurit gelut atawa naon deui tanu ulah teh naon kartun doma teh naon atuh ulah sabab pego tuh bisa ngomong soal si ada budak teh bisa ngomong 5 tahun da kalau teh gani wae budak teh direpet teh karena kartun eta we ya ai saon deh pan sorangan atau kurang teuing tilu hiji dengeun atuh panyantoan aing mah 2 3 jang ka masjid mau diberi duit ya bijak gak apa-apa maneh sabab salah pendidik ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi asa niwadaroji al-badayaji rotalami yauhailal juni wal karomi kekasih kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad dambaan kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad ayeuna urang gentos Nabi Muhammad teh ku bahasa ge sok masih kene tah ibu bagian eta sok masih kene bantuan sok masih sok masih kene teu berjamaah sok tara tahajud sok kene kana bang emot 13 daerah
Ayo tur rumah sama cici ya. Halo ya budak teh nya kieu na tong bara budak lah abi we hana lagu mah emang sok bari eta teh tapi ngaji Quran mah nalatuan hese sok dong teh sebudak kayak barang budak. Kalau harus ku mengingatmu cek aing ge aku cing ini masih cing dong. Aku takkan sanggup bantuan dengan yang terjadi pada Aisyah. Jika melupakanmu hal yang mudah bareng ini takkan berat. Di luar ompong sih tak? Takkan membuat hatiku lelah. Kala ku akui aku kan aduh nyeri pisan ya malah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki semuanya. Jika aku ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta. Mulai yang kedua, sia-sialah ku bertemu dengan cinta semu bara tertipu tutuan seolah cintaiku semuanya puas kau curangi aku bagai eling sedeling. Nah Ustadz yang lain menyontohan angkat talar na mobil